jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede segede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka sorga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di Araf. Karena bisa deuleu ka sorga, bisa deuleu ka neraka, tapi ka sorga lain, ka neraka lain. Didinya Arab luhur. Waduh. Neuleu ka ditu, waduh ahli sorga keur balake cerahkan. Neuleu ka dieu nya heuh ke kekerlekan. Di luhur kana Arab. Masya Allah ya. Ngelanjutkan lalakon tentang akhirat mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas. Urang geus nyaho. Ahli neraka innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman takaburnya nurut bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min. Walladzina amanu wa 'amilus solihati jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal soleh teu kudu hese beleke la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah etalah penghuni surga. Masya Allah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang kemudian amalna goreng boro-boro loba leuwih kagorenganana sabiyoh su'an sagede endog kitu tuma endogan beratna kagorengan sagede endog tuma neraka bae. Masya Allah. Boro-boro endogna tuma nage leutik, tapi lamun aya sagede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Ya Rasulullah wa kadzalika itu kene lamun jelema ditimbang amalna ketika kakatuhu ulah beratna segede endog piit gede teuing sagede endog sieur endog tuma atau endog kuman leutik asakan endogna ieu mah ulah kumanna ulah tak saeutik asa ngageserna malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan jasa teu kadeuleu jana. Tapi di akhirat malaikat ditangah hisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha kuari lamun pas-pasan? Timbang begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser kakenca teu ngageser lempeng geus ikutak-atik kieu supaya kakatuh belok di lempeng deui.
dikieu-kieu tah dikieu-kieu ye ku malaikat tek 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 konteng lempeng deui bae aing ka mana ieu bakal ajak aing tadi aing geus neuleuh nu ka kenca neraka nu ka sorga nu leuwih saeutik bae saeutik jasa ieu segede endogna ge endog tuma ka sorga ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal mana ya ieu ieu ayatna ieu nu mantak eueuh nu kaliwat rugi mun poe ieu teu ngaji lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana ieu untung nu ngabesan poe ieu aduh masyaallah lempeng Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang ketika timbangan urang kakatuh geus tenang tapi ketika timbangan urang kakenca duh Gusti mun lempeng ka mana ieu nah wa bainahuma hijab antara sorga jeung neraka ahli sorga di sorga ahli neraka di neraka horenganan aya hahalang lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararae katu ka sorga atuh urang sorga jeung seuri kira sia bobolokot ku seuli ka dieu naik sorangan aing bisa kitu eta atuh kuari bae kuari penjara loba nu dipotong-potongkeun keluar tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna duh sia mah nyaho jang geussan nu sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar asar geus kaluar dirinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus nah ieu ge ieu di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda tapi tetep Allah subhanahu wa ta'ala nyieun halang wara ieu Gusti Allah make nyieun halang sagala maksudnya sanajan teu nyieun halang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin tapi tetep bae ka izin jelema keur kanyerian mah pan jelema keur kanyerian eueuh ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mandek di kumahakeun ka sorga bae cek ahli sorga euy ka sorga mah urusan sataranjang pan sataranjang kajon taranjang los cek kana aing mah panas ya di neraka tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara sorga jeung neraka antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahalang ya Allah Gusti Rasul aya eta halangan huwa surul a'rab tembok wah asana nu ngabangunna urang suka bumi asana orang suka bumi ge kana neraka dek nembok di mana ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembok na engke bae buktikeun di akhirat surul a'raf ngaranna a'raf eta teh ieu sorga belah dieu ieu neraka belah kenca antara sorga jeung neraka aya hahalang ngaranna tembok a'raf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok. Misahkeun antara ahli sorga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di sorga king bidadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojay di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun
neraka anak orang mejenanek minum kopi misalnya hobi jasa ka kopi di dunia na yang ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecahan ke bakalna barang neule urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu widadari kadeuleukeun di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kuku make itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh popotongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh prak aya di neraka harenegan urang ya Allah bet sini bet tah ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai hajun heuleuh ka sorga atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nyana teu nginum di neraka panas calangap dahaga leuleuhnya nu keur nginum bangunna tiis jasa kan karasa tiis pokos urang lapar aya jelema nu dahar seungit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang ya aing geus ngeunaheun jasa kos jelema hayang jasa ngarokok eueuh tapi seungit aya sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok eueuh tapi aya seseungit doang cukup sakege nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungit ge eueuh kahau sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok atuh tah lain rokok geus sarua bae lah haseup-haseup keneh teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya ya ku beuki da rokok eueuh pirunan tetep bae kunyana disedot aduh nah ieu perlu diketahui antara sorga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli sorga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli sorga ngaranna benteng A'raf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wana Arab tetep ka do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara sorga jeung neraka horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahouna bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka sorga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di Araf nyana bisa neuleuh ka sorga bisa neuleuh ka neraka tapi ka sorga lain ka neraka lain didinya Arab luhur waduh neuleuh ka ditu waduh ahli sorga keur balake ceraka neuleuh ka dieu nya heuh kekerlekan di luhur kana Arab masya Allah ya tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh ieu jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana
kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin. Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayyiatuhum, anu akur kakasepan jeung kagorenganana, akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis. Cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana, ternyata aya 10 penerangan di dinya. Mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib. Aya nu lapar ulah kiai, lapar kiai. Datang ka magrib bahaya kiai. Geus saayana kiai bae. Ya baca diterangkeun geus menta ulah. Emang kos kitu sih mah pikiranan hayang gegeuraan bae. Inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib elos. Emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh. Aya siang mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu. Nyilib. Anu jelas matinah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah, bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji be ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi. Wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka. Ya Allah ya Rabbi. Wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu. Istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeun lah di dinya di A'raf. Ialah Imam Jalal, rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditendeun di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng. Nah ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf. Jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna ditendeun lah nyana di sulul a'raf, benteng A'raf. Masyaallah. Geus faiza nazaru ila ahli jannah, di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring. Wa iza nazaru ila ahlin nar, di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem. Kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di A'raf. Daripada ka neraka masalah lah di A'raf ge. Ka surga henteu, ka neraka henteu masalah. Daripada di sate di neraka. Ieu mah pancen puguh di A'raf ge Gus kieu. Ya kasalahan nong torogan Pak, kreditan diharamkan terus baik, bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus baik. Ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusan mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu. Ngredit henteu, paling neruskeun babaturan doang. Atuh sarua wae tah bagos kitu. Tai. Ya Allah ya Rabbi, inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basar remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu nu penting malah duit. Kiai mah kieu ngocoprak bae antep kiai ieu. Ji atuh sabodoh, aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengekeun teu didengekeun dipake teu dipake atuh aing mah aing sia mah sia. Ngayo geus pokona mah aing mah moal ngadenge omongan sia dia tuh kajeun teuy. Di akhirat jatuh surga mah lain nu kiai nu Allah, sanunya urang kos ieu ge ka surga. Jatuh lolos sia boga keyakinan mah. Yeay, paling aing lapor ka Gusti Allah. Gusti, naon tas eta teu satuju ka surga. Emang kunaon lah tujuannya hosorangan
cek gusipan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon aja Gusti mah uninga mabok bae kan atuh mah uninga Gusti deuk dikasorgakeun ngan dikanarakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok dinyana ngeredit dinyana bunga bank dinyana deposito dinyana lah paling 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nyana atuh aya daek neuleuh kana raka los aya teh daek atuh ulah aya neuleuh bae ka sorga pan nyana menikmati henteu nganeuleuh doang gitu neleukeun ulin neleukeun anu lulumpatan neleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang hayang biasa menta atuh aing henteu meunang keur letikna sial jasa tah nyana bahas terus bae sakalina dibere digegel teh pas etik tah kan letik kos kitu jasa eta aduh terus tambah dibere keneh ieu mah pan henteu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik kan nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah pan ditagep gurintil kadeuleuh kan ku di Arab sia jasa teh budak waduh Romi panu lecet di sorga mah kanjeng kuku mah henteu lecet mah buronganan engke neneangan obat merah atau muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di sorga mah naek nyana capek datang ke gunung tanggap brudap datang ka handap seuri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel boyeuna nona karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab tah budak aduh Haji Pendi di Arab nyelekot nu nginum nu keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing udah tebar kos kitu pan gaceng ongko pan pasti beres ya ada bandingan iya baca kaji banding dari darah kain lah tapi kebal-kebal kan tebetah nu cerik anu macam-macam iya deui pemandangan kos kieu jasa balik deui ka sorga iya deui di luhur jana dibere nginum henteu dibere nanaon henteu di luhur eta mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi Masya Allah tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli-ahli sorganya nanyaun ka ahli nerakanya nanyaun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu wauh di alam dunia nama waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep
wasiwaduha beungeutna harari deunglil kapirin mayoritas Amerika, mayoritas Eropa, mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna. Tapi aneh kuari di Amerika loba jasan masuk bisa lain lalagaan. Di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih. Di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam. Matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika. Undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam. Nu matak kuari rada ditahan ge. Pemberontakan di sisi lain nyana ngeberontak ke negara-negara Islam. Ternyata di negaranya na iloban masuk Islam. Lawan Allah Gusti. Maha segala-gala Gusti Allah. Anu kira-kira teu mungkin asup Islam, bahkan asup Islam. Anak pendeta sabarahan masuk Islam kuari. Lain lalagaan ieu mah. Ditutupi ku Amerika. Lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam, bocor di negarana sorangan. Ya Allah ya Rabbi, aya nu teu meunang ngadirikeun masjid, teu meunang ngadirikeun mushola, imahna dijadikeun masjid ku nyana. Di Amerika di Bitung asup Katolik. Aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke Kristen. Tadeuy urang Bitung. Aduh ampun biasalah. Eta lah hidayah dokos gitu. Nah, nyahoeun ashabul araf mah ieu surga ieu neraka ieu ahli surga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mu'minin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir muharideun kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka. Nyana di luhur Arab neule ka dieu neule ka ditu neule ka dieu neule ka ditu kumaha teh ketika jalan neule ahli surga wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati salamun alaikum tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga atau ahli surga wahai dadah Arab dadah ngirah nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka surga encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga dijelaskeun ku Gusti Allah kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul Arab ketika neuleuh ahli surga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka surga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna maka surga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat
Itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa engke cek malaikat terangan itu tuh nu lompatan di bukit itu teh ulah dideuleukeun atuh endahannya na kulantaran diulah-ulah ku malaikat assalamualaikum gandeng cek malaikat gorbong aduh malaikat ge gajagan nyana capeun nuk brol we ka ditu laka cek malaikat cenah sub ka surga wa hum yatmaun padahal nyana harayang luar biasa ka surga lam yutmiuhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkan ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka surga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing cek malaikat lah salamunan kayak aya waktuna tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh jaga saya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumil zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin asal neuleuh ka surga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke arahnya mudah-mudahan selamat aman damai asal dulu ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener jah itu mah presiden urang wih bener tuh jah itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadele kan bener lu keur ieu mah kaset teh nyananya iya itu George Bush tuh wih bener itu si Tong Eng tuh weh bener kan itu si Ahud aya kan bener yo itu taekwondo wow nyarahuan nyana itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana wow itu bos urang kan bener itu mah bos nu keur ieu osok
osok liwat-liwat teh urang keur di pabrik teh kan nya bener tuh si Cinglu wah bener si Cinglu jana taja nu disebutkeun pokona mah nu jana wau ku jana digerokeun saking digerokeun qalu ngomong nama alna'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun cek ahli Arab ngaromong ma'agnaankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan haha horenganan ma'agna hei gubernur harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem ma'agnaankum harasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar kusia dia gegejek bae melalui lurah rasakeun kusia rasakeun ma'agnaankum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul ti endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata ma'agnaankum paedana rasakeun ku sia ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyeleunana haji geus teu kadenge suarana ge nya jeung haji kapanasan panjana haji yo dengekeun ku sia ma'agnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nuku maneh di alam harta nuku maneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nuku maneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kesombongan ma'agnaankum teu mangpaatna karasa ku sia deui nonggeng sia deui sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur aduh ya ahli Arab pohara jasa ieu terus didalekeun ku nya didalekeun wah nu keur ini paing teh mana ye nu keur ini paing ye hayo sia didalekeun ku nya didalekeun muncul malaikat ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauhnya satu emang sa penipu nya nah ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui mana tuh sangarana itu tuh tonggong na nomor 9an kapten ke-11 bakari dik naon teu diomong ka dia dibawa ku malaikat dijingjing ceulingna pajar dik ka sorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet ya aingnya saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku ari ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho ma'agnaankum mana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta duku maneh dikumpul-kumpul hayo sia
wa ma kuntum tastakbirun nu kumaha dipake ka bangga-bangga nu kumaha dipake ka sombong-sombong oh nanaonan deh di kitu-kitu tadi nya ka surga mah enca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya na mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh sia ge can ka surga main diomong aduh omongnya na diluhuri di handap kecuali sia ka sorga dan encan sia ge dirinya sakedeung deui jadi rame orang kan hari Arafah tuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nyana haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing haju nyana mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hate mana ieu si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tak ada itu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula aing maka dia bawa ke cingjing ceulinan teh wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sienyen imah dan lain sebagainya kuari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia maagna ankum mana manfaatna aju ka Epen kawin jeung saha aya ka surga tante sarua ka neraka sarua kebek wah teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan masyaallah wana ada ikurani wana ada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing situ batur aing nyaho situ atasan aing nyaho situ bos aing masyaallah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat nya kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar toh ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya wah dianggol karya ya jadi Bapak Presiden yang kami hormati ulama ke kos gitu aing senep ya panas nah bukan begitu Pak Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat waduh korupsi makin menjadi-jadi berapa periode sih Bapak jadi presiden kami cuma mendengar suara-suara Bapak tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami ternyata Bapak ada di neraka kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa tahta Bapak itu luar biasa kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik naon saya tak nguik-nguik pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna ya kami mah di lembur porweder gitu ya nggak sebodoh Bapak baik nggak ada pengawal Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet kami mah didoyong setengah egeg macet ya panas aju kempes di mana duit teu boga Bapak teh jahokan harta aya di Bapak jabatan aya di Bapak tahta aya di Bapak kerajaan aya di Bapak wanita aya di Bapak
begitu pula adat, yakni bilangan organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di leungeun bapak. Wah bae, jangan dukung ka bapak. Ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka bapak, nu medahkeun ka bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku bapak, di gudang-gudang ku bapak. Teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun, nu ku bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma agnaankum, paedan rasakeun, ma nongeng harto. Masya Allah karim, ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab. Ma agna ankum, mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula, waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000 pan aya meuli sate mah 10 bungkus. Ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1000. Datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula, Haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek cenah. Nya bau cek cenah teh urut kahujanan meureun ka eta. Beuh, budak teu kira-kira eta cinta wali 1000. Geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan. Ya Allah ya Rabbi, menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa. Eta ditu nama cinta wali. Nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain. Usaha sia jang naon ieu? Tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab. Aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu. Aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu. Je emang geus isuk geus. Mana tuh pondok anu? Bener emang nasihat? Bener. Ojol taneuh nu cokot wae cokotan. Teu mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai. Henteu, teu mah keur carita doang. Tuh. Ku aing mah usaha ge jang itu. Sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan. Naon nu dibutuhkeun perang, harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq. Kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama. Kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah. Tuh masjid anu nang aing tuh engselna. Siapa kabel engsel dong? Ye, tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu. Jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh. Engsel gangan lawang doang. Tapi ban mun lawangan kotok embe ararasu. Berkat engsel aing nutup kan. Jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge. Di babok engsel bisa sia. Sugi-sugi ngan engsel doang. Teu kira-kira budak. Oh, masyaallah. Nah iya urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nya neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin ketika nya neuleuh nu bararauh nya ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ternyata manfaatna jeung paedahna harta jam hukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa. Usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara ku maneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magnangkum horeng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna. Wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong maagnaan-kum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai maagnaan-kum manfaat
Masya Allah. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Nak engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka. Ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur, ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka. Keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu alam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab. Di luhur eta kitu benteng Arab, di luhur bentengan Arab teu jaho teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka. Tiba-tiba tala alaihim rabbuk, jo informasi ti Gusti Allah. Malaikat wahai ahli Arab, cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja, samek-mek aja, lantaran deuk dikamanakeun ya ini. Wah. Apakah itu? Apakah dia? Kaget kabeh ya. Ya ahlal a'rab. Jempling luar biasa. Hurang. Barang hudang kabeh hudang tara rungkul. Kamana khawatir rempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung. Udkhulul jannata faqad ghafartu lakum, cak Gusti Allah geura ka surga geus diampura barane kabeh ku abeh surak hore ka surga. Masya Allah Haji Pendi ka surga teu pantes. Sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, bedol ya Arab, bedol. Bedol atuh pantat tadi nama ya ahlal Arab. Rak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak-lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu, ka mana ieu. Barang udkhulul jannata. Gerara sumpah ka surga bae nu ngaluncat sagala. Weh. Kuatnya dah. Ieu teh kadenge ye pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nyana geus halaliber sorangan. Pakon ulah gancang-gancang cek. Ulah gancang degekeun lah pakon gopartu lakum kajeun cek cenah geus. Pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh breng bae geus ka surga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli surga itu naon cai tah naon itu. Aduh di papang kudu di sorga. Pen karena ka dia emang. Oh, jaknya. Tadinya di mana? Di atas sana. Waduh, kami neangan paingan eueuh. Asal geus teu kabagian tempat ya. Aduh, Masya Allah karim, pohara jasa ieu. Lain lalagaan ieu, Masya Allah matak ceku lagi. Kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama dikasorgakeun. Teu jauh harapan beureun mah ti heula ka sorga teh. Masyaallah karim pohara jasa. Tinggal penghinaan ahli Arab ke ahli neraka masih keneng ke ahaula'il ladzina aqsamtum wallahu alam.